Wartos anu pararenting pasien corona COVID-19 nambahan deui bukti kasadaran kukumah panangan can maksimal. Kitu kasauran Sukardi Sabtu 28 Maret 2020. Pasien positif kakenaan virus corona COVID-19 di Indonesia terus nambahan wae. Juru bicara penanganan kasus COVID-19 Ahmad Yuryanto nyatakeun nambahna 108 kasus positif dinten ieu. Dugi total kasus positif COVID-19 jumlahna 1.155 jiwa. Penambahan kasus ieu jadi bukti nyebarna virus corona COVID-19 masih terus ngajadi di masyarakat. Kusabab eta Yuri negaskeun sakali deui ka masyarakat supaya ngajaga jarak dugi ka 1 meter atanapi 1,5 meter di luar rohangan atawa di jero imah. Selain tieta, Yuri negaskeun ka sakabeh warga Indonesia masing-masing rutin ngumah leungeun sabab nularna ieu teu satara langsung. Nyaeta bisa bener-bener kainfeksi ngaliwatan leung. Tong pernah males ngumah leungeun saacan atawa saatos barang hakan, saacan atanapi saatos ngalebok minum. Ulah ngarampa beungeut sungut irung mata lamun kokod monongeun tegasna waktu konferensi pers di media center gugus petugas penanganan kilat COVID-19 di Jakarta Sabtu 28 Maret 2020. Yuri negaskeun yen ngumbah leungeun leuwih hade tinimbang make sanitizer kokon. Sabab kunci penting tina nyegah nularna COVID-19 salian ngajaga jarak neta ngumbah leung. Teu aya alasan ngumbah ku sanitizer kokon, kudu ngumbah leungeun ku cai nu ngalir jeung make sabun rutin samemeh barang hakan. Samemeh nginum, samemeh ngarampa sungut irung jeung mata. Tina data nularna panyakit ieu yen panglobana henteu sacara langsung atawa ngaliwatan leungeun, tambah Yuri 28 Maret 2020. Samantara eta secara keseluruhan data kasus positif COVID-19 nugi ka Sabtu 28 Maret 2020 aya 1.155. Tina jumlah eta nu cager deui aya 58 jiwa jeung jadi korban jiwa akibat COVID-19 lobana 102 jiwa. Pamarentah menta ka sakabeh masyarakat supaya gotong royong dina nyanghareupan pandemi COVID-19 ieu. Urang kudu babarengan pamarentah ngabutuhkeun peran aktif masyarakat supaya bisa ngunggulan masalah ieu. Mudah-mudahan urang sadaya tiasa nyanghareupan situasi nu sulit ieu. Pungkas Yuri waktu harita.